Aya pertanyaan kieu. Ari pamajikan adina aki matak batal wudu teu? Tah eta jawabanna teh batal, matak batal. Terus aya ditanya deui, tapi mun geus pisah ge tetep teu meunang dikawinnya. Tah jawabanna teh meunang. Naon sababna? Sabab pamajikan adina aki mah eta lain mahram. Tah emang naon ari mahram? Tah ari mahram teh sakumaha dina sarah kasipatu saja nyaeta awewe anu haram ditikahna, di mana kaharamanana teh bersifat salilana karena sabab anu dimeunangkeun, lain karena kamulyaanana jeung lain karena sifat anyar-anyaran anu bisa leungit. Tah jadi kitu paling oge pamajikan adina aki mah disebutna teh mahram muakkad. Jadi tetep mahram muakkad mah batal wudu mereka antel jeung urang teh. Engkena teh kitu lamun geus teu jeung adina aki mah meunang deh dikawin ku urang ari daek mah.